Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui sareng pidangan dongeng Sunda kalayan judul Ngempur Layung di Dusun Linuhung. Naskah karya MH Ubaidillah, garapan dongeng ku Mang Lili Guntur. Atur salam kanggo mitra dangu anu satia, anu tetap stay tune di ieu channel, utamina kanu parantos like, komen, sareng subscribe. Kasayan mitra dangu mugia kenging balesan pahala ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hanca garapan anu katunda dina episode ka-8 teh nalika dogika dariaga teu cicingeun gentak bela diri tapi dampaleungeun utari ngolebat kana pipina. Plak. Dariaga teu boga karep keur nakis sumawana males nyabok. Sok sanajan karasa beungeutna asa direrab obor karari. Can pugu bula hideungna awak utari kaburu ngacorelat kaluareun ranggot. Tah nemeh dugi kadinya mitra urang teraskeun. Pandara ngeluk nahan golotrok batin samangsa Ayundari digerejud ka panganjerkanana Ki Wiradirga. Salaku pangawa Ki Wirasinga dumasar parentah pupuhu puseur paguron Ki Jagatdipa. Mojang anu dipikaasihna sempet ngucurkeun cipanon bari nyambat ngaran dirina. Pandara ngarasa dirina teu leuwih ti titik kikisik sagara di hareupeun pucuk papayung paguron-paguron. Tekad bumelana kanu jadi adi ukur ngaguruh jeraweun dada. Boroning nulungan Ayundari dalah kaobah we tina silana. Bahan ditibanan hukuman rohaka. Sokomo pupucuk pangaulaan keur dina puncak-puncakna kabagja. Nenjo nugu manis mojang siwina ki Kartawangun. Pastina amarah sang pucuk papayung paguron lempes. Lantaran aya geganti selirna anu perlaya sababaraha waktu ka tukang. Beja pabeja-beja. Selentingan anu nerekam. Cenah bisa jadi tiwas ngadadakna sang selir teh alatan polahna garwa sang pucuk papayung sakumna paguron anu pangsepuhna kaharti pisan saperkara sirik ku dibedakeunana kanyaa. Sokomo aya beja sang selir keur kakandungan jelas kalungguhan yuaraja bisa bae murag ka anak anu keur dikandungna. Sawatara rakean Setrajali anak cika garwa sepuh bahan kasingkirkeun. Dumasar selentingan kitu Ki Wirasinga nampa pancen nyilik sik kajadian anu sebenarna sakaligus nyieun siasat nyilakakeun Ki Jayasasena. Lantaran Ki Jayasasena pisan anu hapot-hapotan nyalametkeun kalungguhan rakean Setrajali salaku ahli waris pucuk papayung sakumna paguron di Mandahyang Larang. Sebagai tongkrongan anu kapercaya ngatik ngaping rakean Setrajali, Ki Suradapa teu cicingeun deui. Gentak sowan ka hadepan Ki Pupuhu Jagatdipa. Mun teh mah kajadian Ki Jayasasena jeler garwa katut ka garwa sepuh ditibanan hukum pati. Geus tangtu bahan perang di cereueun nagri sorangan. Sabab boh Ki Jayasasena boh garwa sepuh masing-masingna baroga pangikut satia anu jumlahna lain saeutik. Ki Jayasasena jaler garwa dibarengan garwa sepuh kairing Ki Suradapa babarengan sowan sumpah satia ngahualkeun naon rupa tudingan selentingan angin miring ka diri maranehna. Ampir-ampiran sang pupucuk pupuhu paguron teu nampak lantaran kepercayaan ka Ki Wirasinga leuwih nancep dina pikiranana. Tapi Ki Jayasasena saparakanca gentak sujud nyuuh ngecup suku sang pupucuk papayung paguron. Kaayaan mulang ka asa. Sokomo sanggeus Ki Wirasinga ngahadep nyogrogeun mojang Ayundari anu ceuk paniten sararea jelmaan wujud jenatna sang selir anu tiwas. Ayundari kudu persis nyarupaan sagala rupana jenat sang selir. Boh kapercekaan anak-anak nembang ngibing oge adab-adab kadatuan pancen ditetepkeun ka Wiradirga keur ngasuh jeung ngalatih Ayundari geusan disulap
jadi mojang puputren calon selir pucuk papayung paguron anu kasakituna. Pandara ngalenghoy tenangan, niatna ngaso di barak robah, ngebengbeos ka jihad bantaran walungan Cidurga. Panon poe geus nyulusup kana punduk gunung, samangsa lengkah Pandara nyeblok dina biwir bantaran wahangan. Ti jauhna sada ngingsrek lemes, lambe wanoja rumangu, teu weudeuk ngagibekeun lilingeran. Breh juntrungan kelemeng waruga wanoja, Pandara ngeteyep nyamperkeun. Utari, pokna marengan hiliwir angin. Can sadar kana kaayaan nu digero Utari cengkat saterusna ngolebat ngagabruk. Pandara bingung naon anu kudu kumanehna dipokkeun. Kadua perkara hemeng oge. Naha Utari bisa nepi ka ieu tempat. Sapada harita pamulu Utari robah total. Riut sedihna musnah bareng jeung gencelangna sapasang panon borolok. Teu kareumpeukan deui rembay Cipanon. Cenah apal ka wewengkon bantaran Cidurga teh alatan aya nu ngabejaan yen Pandara remen mujasmedi di dinya. Bari ngumbar imut, Utari ngarepetkeun badana kana dadak Pandara. Saterusna ngarenghik menta dipangdongengkeun lalampahan Pandara salila di wewengkon Labuan Babakan Mandahiang tug kamulangna deui kadayeuhan. Keur Pandara mah sajatina kacida sungkana ngalakon sasabaana teh lantaran ngahudangkeun seseuiteun jeung gudawangna rasa tambah rohaka. Tapi ceuk pikirna Utari teu meunang ku ciwa. Dina puncut jugrugan batu lesteng, Utari janji geusan satia keur masrahkeun tresna ka jajaka pujaan sifatna Pandara, tepi kasah ti dunya. Kitu ceuk Utari dina jero hatena. Sabot keur paduduaan kitu, Pandara anu ceulina ka asah gentak cengkat samangsa kadenge sadarok rak katincak. Bener we, Daryaga ngarong heap ti satukangeun dapuran eurih. Tapi Utari gentak mureleng. Daryaga moyongkod nyamperkeun. Cukup, tak kudu deket-deket teuing, ceuk Utari garang. Kula rek ngabalakakeun anu sajelas-jelasna. Pasyoalan urang tadi beurang, ceuk Daryaga bari angger ngatayep. Tapi can nepi ka sadepa, Utari kaburu narajang ku itukna. Daryaga kaget gentak nyerong miceun pacokan pamatuk ituk. Plos, puguh asa ditangtang. Utari nyusul tepusku muterkeun ituk. Nyeh cer awak Daryaga ngan bae seueuh kidemang jagat satrage lain budak kamari sore. Awakna ngolebat kagigir sakaligus ngarawe ituk. Tapi nyamos malah dadana bahan hakaneun peureub seukeut Utari nu beulah kenca. Deus, Daryaga ngareundek saterusna ukur miceunan panarjang Utari. Manehna seeutik oge teu hayang ngalawan, sokoma tepi ka natuan. Manehna ngarepkeun sangkan Utari ngarti kana duduk pasualanana. Tapi hanjaka nu rek diajak ngomongna teuing kaburu nafsu. Sokoma harita aya Pandara inggis katohyan mun dirina kungsi dicium ku Daryaga. Pandara kapaksa nyabut pedang sigelap ngampar keur nanggeuy itek encisna milik Utari anu nyolocos rek ngabor dada Daryaga. Menggeus eureun, kula teu hayang nempo Arandika Taratu, ceuk Pandara bari nyantok deui pedang saktina. Panonna merong seukeut ka Utari. Saupama Andika masih keneh ngaragangan kakak, yuk urang ngobrol secara hade, cenah deui ngaleuleuyan. Utari bingung mun tea mah ngabuliklak sagara pasualanana jeung Daryaga jelas wiwirang di kolong catang sakeur dirina. Kukituna taya jalan lintang ti ngajorelat ngejar. Caturkeun Ayundari anu carindo keneh nyalopa dipangkeng panganjerkan Ki Wiradirega. Teu nyangka ku nasib diri geuning rek jadi wanoja balangsak
di jero buyan emas. Kadua perkara teu nyangka sacongo buuk. Mun jajaka pujaan hate anu jadi andelanana, gening teu walakaya. Samangsa dirina digunyeng dua jawara bagunda panembahan pucuk pupuhu pangaulaan. Keur naon atuh elmu kanuragan warisan Sang Rama Kartawangun teh? Eulis, gugah ye, parantos siang Nun. Sadapang hiap mareng jeung ketrok pantro pangkeng tepi katilu kalina. Ayundari kapaksa nguniang. Nyai Wiradirega nyampak dina lawang panto marengan imut kaheman. Wayahna urang gentos laksukan ku kabaya. Cidenget ayeuna wayahna Eulis, teu kenging ngangedang danan labuan babakan Mandahyang. Kumargi Eulis tos resmi salaku calon kulawadet kadaton. Pokna deui bari ngaleng. Ayundari sebenerna mah hayang cumiduh ijid diperlakukeun kaheman anu sifatna pupulasan. Tapi ari enggeus kudu kumaha deui. Sawatara Ayundari nyelegon dina kursi kai jati leucir, Nyai Wiradirega cakah cikih sasayagian paparabot jeung pakakas midang. Samode bubuk candana anu dipadatkeun, Ayundari kudu ngeueuh maneh dina jambangan cai 1000 kembang sanggeus samemehna dilulur heula ku tipung pare campuran kembang kananga. Dina kerkayaan ngeueum kitu, hate Ayundari kalah beuki nyereset peurih ku inget kana polah Pandara ka dirina. Sinatria pujaan hate teh gening leutik burih kacida, tepi ka nolas luas ngantep dirina jadi manuk cocooan pangaulaan. Heuleut sababaraha nyepahan ti harita, Ayundari disogorogan kaca eunteng. Ayundari ngarasa dirina geus lain deui pituin mojang labuan babakan Mandahyang, tapi robah jadi Ayundari sejen. Ayundari anu dirina sorangan sama sakali teu wawuh. Para mitra, hanya kehabisan waktosna kasengker ku durasi. Cag dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun duwi ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.